bidadari. Kudu terima lamun bidadari turun kadinya hidup kalautan kajen sakit serot lautan salam dunia China kemawa amis yang seni kumaha mau dijaduhan kursi ibu-ibu di dia kita mau hati kudu kudim model samsut bidadari lamun ditolong ke kadinya kabawa angin itu kabeh langit dunia jeung bersina kakana pada letak kabawa seungit lalakan 500 tahunan seungit nage jauhna di lumanganana subhan mata di akhirat loba aulia ulama siddiqin syuhada sholihin kumejot ka ditangkap pelet ku sanjut bidadari cak ada sanjut ngomong kana naon kata muat tapi kudu kudim Nabi yang lolos dengan kekapan tahanan di Laut Pasifik 10 meter ke anaknya Subhan kelas lumping ke Hodiyah Hodiyah bagi memburuk dia panas bagi awal kita payawat malah Hodiyah membiari hasil terus karawas jadi tulang jadi daging kasih Fatimah ya sih Fatimah dari sabda nama teh sama gelis sayang anakim isin kedanya rios katulang lama subhan tadi kayu di kampung ahli surga era kusalaki ayah di dia kalau temu isi sahaja ya ayah bukan di dia di masalah kelak dong Oleh Bojo, abdi untuk mana kita sekalian layar ratusan ribu yang beli hidup kerotok kan dalam bulan duit aku saya beli di konon kamanuk lain disolakokan kata kiri miskin cek abdi sini manuk lebih pakir lebih miskin batang jelma sudah dari bohong beho dilepaskan aku Bojo imam bukan insu tujuh ibu teh nengken no. Pagi tadi utara di pingsan, kodo syukur, salaki resep mokut manuk, naraja salaki resep mokut rana bengsa. Mantap ya, aku udah tahu. Saya salah usul untuk mengerjakan gejolak rumah tangga. Sahaya anu mulia anu sok diungkapkeun ku jelema nu dimabok cinta ku Rasulullah sallallahu alaihi dina marhaba misae anta syamsun anta badrun anta nurun faqanuri anta Fatimah, mama teh isin ku tuang rama, geus nyarida awak jeung tulang bisi maot poe isu. Pangyungkeun sorban, para tinampi wahyu keur boeh mama. Mana-mana. Jadi naon ngaranna aku keun eta teh ngalap barokah. Naon-naon. Modern hadis ulul malam babah haji nabi lamun rek muncul hajar aswad padadeuh sok dicolokkeun kitu kana hajar aswad
disambut itetna tungtung ajar aswad nupaan jeung eta tungtung itet pada zaman dilamotan ku Kangjeng Nabi naon ngalamotan pedahan jeung batu sur eta teh ngalap bal Imam Haqqu An-Nazili dina kitabna Syawahidul Haq jeung Jasrar lamun jelema geus haji umrah baju ihram ulah dipiceun kudu jadi boeh di mana-mana ngarahudan ti kubur lamun jadi boeh eta jalma bakal magan tawang masa talbiyah labbaik Allahumma labbaik lamun masa talbiyah udan ti kubur kudu masalah coba kuring bade hayu umrah baju kampret jeung sorban sarung nu pake berjamaah sapopoe istiqomah pakekeun apa boeh ngarah udang di kubur makan tawang masa takbiratul Allahu Akbar selesai tidak akan ada masalah. Amin. Kita tenang karena kenapa?